Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 3? Sehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Kumaha saumna dinten ayeuna? Ya, mudah-mudahan saum dinten ayeuna orang lancar ya. Ya, ayeuna orang diteraskeun ka materi nu salajengna ya. Kamari orang diajar dugi ke halaman 40 ya. Ayeuna orang diajar bagian D. Nah iya. Dina bagian D orang diajar nulis. Nah ya. Di bagian D ieu di handap ieu ya. Aya sababaraha istilah energi ya. Nah, ya jadi di bagian D itu ada beberapa istilah energi ya, di antawisna anu kahiji energi panas. Nah, energi panas teh nyaeta energi anu dihasilkan ku panon poe ya, atau energi anu sumberna ya tina panon poe, misalkan tina contohna PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ya eta ya. Tapi di dalam buku mah tina energi panas teh contohna misalkan orang moe baju ya, moe pare ya, eta ya. Jadi menjemur baju sama menjemur padi ya, itu make energi panas yaitu energi matahari itu ya. Nu kadua energi bahan bakar atau BBM ya. Nah, eta mah beda. Energi bahan bakar mah eta anu energi anu sumberna dihasilkan tina jero taneuh ya. Ya, jadi energi anu dihasilkan tina jero taneuh ya. Nah, misalkan anu energi eta mah misalkan contohna bensin ya, pikeun motor atau mobil, terus minyak tanah ya, minyak taneuh itu ya, pikeun kompor keur masak ya, tapi ayeuna sanes minyak tanah nah, tapi gas ya, keur enak geus usumna make kompor gas ya. Terus nu katiluna energi gerak. Nah, energi gerak nyata energi anu dihasilkeun ku angin ya. Jadi energi gerak teh jadi energi anu dihasilkeun ku angin ya. Misalkan contohna kincir angin anu ngahasilkeun listrik ya. Itu ya. Nu kaopat energi listrik yaitu energi anu dihasilkeun ku arus listrik, contohna radio, kulkas ya, jeung sajabana ya. Nomor 4 mah pasti tos terang ya, energi anu dihasilkeun ku listrik teh misalkan dina HP lamun teu aya amun teu dicas da moal hirup ya. Nah, eta berarti butuh energi listrik ya. Anu kalima energi kimia. Nah, iya energina ieu teh dihasilkeunna ku aki atawa baterai ya. Lakeun contohna jam dinding ya, atau jam tangan, terus senter ya eta. Terakhir energi suara itu energi anu dihasilkeun ku alat musik anu ngagenter, contohna suara gitar, kendang jeung sajabana itu ya. Nah, eta genep istilah energi ya. Nah, terus tugasna ya latihan ya. Nah,
Ngali contoh ya, lihat contoh BBM. Itu BBM itu artinya bahan bakar bikin mobil atau motor. Ayat tadi ya di nomor 2. Nah, bikin kalimat nak. Jadi bikin kalimatnya aya nama harga BBM teh naik wae. Nah, jadi gitu ya. Jadi misalkan ini nomor 1 hemat ya misalkan. Nah, hematnya artinya naon? Nah, bikin kalimat nak. Pekakas, nah, AC langka energi. Nah, sok. Jadi diartikan dulu baru membuat kalimat ya. Ya, jadi tugasnya cukup latihan saja ya. Nah, tugasnya Bapak tunggu paling telat hari Minggu ya jam 10 malam ya eta ya. Jadi tugasnya paling telat dinten Minggu tabuh 10 wengi ya. Itu cekap materi dinten ayeuna. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.